Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sobat mang sadayana tiasa tepang deui dina acara ngadongengnya. Dongeng carpon terasan ngaberung nafsu. Ayeuna teh panginten bagean anu kaopatna. Alhamdulillah emang masih kena tiasa dipaparin kasehatan. Tiasa teras ngadongengnya. Sok sanaos ngadongeng lagi nuju leleng ka halu, nuju tahap belajar. Mudah-mudahan ulah kirang-kirang ngahapunten ka Mang. Sumangga atuh sobat sadayana supados teu nyangkolong kana waktos ngaberung nafsu bagian anu kaopat urang geder deui nya. Sumangga prung nya sanggeus asak babadamian mah jeung si Aki nyi dasih gagancangan mulang ti imah Aki dukun tea. Bari teu poho ngeupeulkeun amplop kadampal leungeun si Aki sarta pamitan tuluy wae mulang ka lemburna. Kacaritakeun peutingna di imah Aki dukun, si Aki geus sila ngajemprak. Nyang hareupan sasajen anu ngabarak sagala aya. Aya bubur beureum, bubur bodas, kalapa dewegan, bakakak hayam nog atah, surutu jeung rea-rea deui. Diwadahan kana nyiru. Kop si Aki kana menyan anu sagede jambe. Tuluy diremukeun, anu saterusna dibeuleum kana parupuyan. Perepet, perepet kadenge sora menyan anu kabeuleum. Paledug haseupna ngelun minuhan rohangan kamarna. Tuluy si Aki babakti ka setan siluman pamuntanganana. Kahatur ka Nyai Ringkiwik anu ngageugeuh leuwih reunghas. Sumangga ieu sasajen nyanggakeun manawi bahan katampi. Saalit anu dipasihkeun seueur anu dipundut. Ceuk si Aki meuni hormat tur adab pisan. Jiga nyang hareupan penjabat wae. Intro prawarginya kacida si Akinya kasiluman meuni sopan kitu. Padahal mah manusia makhluk pangmulyana. Damelan Gusti pan apanan pangkatna ge khalifah. Sumangga urang lajengkeun deui sobat sadayana. Tekung silila gelebug, sora angin sing saleor nebak kana tatangkalan. Dibarung ku sora anjing anu babaung. Rekot, rekot imah si Aki inggeung jiga anu digoyangkeun ku lini. Paralak, sora malalak dina kenteng jiga aya anu ngawuran ku keusik wae. Peuting jadi keunggeuman, jangkrik anu reang disarada ngadadak jempe. Gaang jempling jiga anu katincak wae.
Aya kajadian kitu teh pikeun si Aki teu ngarasa sieun atawa gemper. Justru manehna ngarasa bungah sabab pangondangna geus katarima ku bangsa siluman anu dipuhitna. Kadenge deui si Aki ngomong, sumangga haturan Wilujeng Sumping anu ngageugeuh leuwih leunghas. Ceuk si Aki bari mangutur hormat. Selengseng bau kembang rampe nyambuang di jero kamar. Disusul ku datangna haseup tipis. Anu datangna tina liang erang-erang. Mungkin lila eta haseup mangkin kandel ngumpul di tengah kamar. Lila kalilaan jelegedeg jadi makhluk awewe anu pikasieun. Hiji tangtungan nini-nini anu rada bongkok, bukna gimbal ngalerwig. Ari sakujur awakna borok jiih ngagarendang cenang anu jiga rek barucat. Aya naon Sarki? Ngondang kaulah sok bejakeun ka kaula. Ceuk eta makhluk bari garogah nyangkana sakabeh awakna jiga anu renyem merang. Sing horeng teh eta makhluk siluman katelahna Nyai Ringkiwik anu ngawasa leuwih reunghas. Pok si Aki ngamejakeun ka hayangna nya eta hayang ngirimkeun ka sakit ka Nyi Rara urang lembur loa jajar teh. Gampang nu kitu mah Sarki. Poe isuk dengekeun we pasti si Rara urang loa jajar teh bakal jadi jalma budug. Kawas kaula tangtuna sakabeh lalaki jeung sakabeh urang lembur. Moal aya anu daekeun deukeut-deukeut. Jawab Nyai Ringkiwik seuri nyikikik bangun anu bungah pisan. Hatur nuhun Nyai. Parantos kersa nyumponan ka hoyong Aki. Nya sanggeus ngadahar sakabeh sasajen sarta nyiseup surutu mah leus wae Nyai Ringkiwik teh ngiles. Ti hareupeun si Aki dukun. Abong siluman bisa rasjig hayang aya di mana oge. Kacaturkeun ayeuna di lembur loa jajar. Lembur pamatuhanana Nyi Rara. Bentang lembur anu boga kalakuan resep ngalakukeun nirca. Seperti biasa, Rara mah hudangna teh sok wanci beurang wae. Da eta meureun sapeupeting ngalayanan tamuna. Lalaki purunyus
kulisik manehna lilir tina ranjangna. Nyah beunta tuluy nempo jam dingding anu ngagantung dina luhureun kaca riasna. Aduh, geuning geus beurang ieu teh. Geus jam 10 peuting. Atuh da ngalayanan aa-aa, bapak-bapak, om-om, nepi ka Janari. Mending ngantri atuh da. Rek di cancel, lebar ah. Ceuk Riri bari imut agul kawasna mah kana kasampuluran anu jadi awakna. Anu memang ngagairahkeun kaum lalaki. Tapi imutna teh jigana imut anu panungtung. Kusabab imutna teh teu lila. Aeh kunaon ieu beungeut teh asa regeng jeung renyem, asa ararateul deui. Nah hanya kunaon ieu teh? Gerendengna Riri ngomong sorangan. Lila kalilaan lain beungeutna wungkul anu ararateul teh. Tapi mapai ka sakujur awakna Riri. Riri gegetret, mimitina mah laun ngagarona teh. Lila ku lila mah narikan, da anu ateul teh lain rerep tapi kalah leuwih rosa. Akibatna beungeut Riri anu geulis camperenik teh kiwargi mah jadi robah. Baloboran getih kulitna boleksek pika sieuneun. Jerit, Riri ngajerit teu kuat nandangan kasakit ateul. Nya ateul nya peurih dina sakujur awakna. Sing horeng elmu pangawasana nyairing kiwik anu ngageugeuh leuwih reunghas teh geus terap ka Riri. Jumeritna Riri jeung bagbigrugna sora anu kadenge kaluar ngajadikeun kapanasaran ka tatanggana nya harita teh kaluar. Rek ningali naon anu kajadian. Aya naon eta teh di imah ublag mani bagbigrug. Jeung jejeritan di ngahariwangkeun. Sabal namah nataku aing teh ngan hayang nyaho rek ditoong ah. Ceuk eta awewe anu katelah nama Bi Emah tatangga Riri pangdeuketna. Lain deui ngaranjugna hate Bi Emah teh saenggeus noong tur katingali beungeut Rara. Punten palawargi. Tur katingali beungeut Riri anu sakitu ruksakna. Baroboran getih kulitna nyalulikat. Ih, baid teuing, amit-amit. Nah, si Riri teh rupana jadi kitu. Ajab meureun ieu mah. Manehna loba nganyerikeun kaum awewe, loba lalaki anu baruntak rumah tanggana. Kusabab kagemang ku ublag ieu. Ih, ceuk Bi Emah bari teu nolih ka Riri anu keur adug songkol nahan ateul jeung peurih. Tambah poe tambah parna kasakit anu kaalaman ku Riri ayeuna. Ayeuna mah sakujur awakna dipinuhan ku borok anu jiih kunana. Awakna anu asalna sumebar seungit teh kiwari jadi bau. Kawas bauna bangke di jarian wae.
aya paribasa harus nagoong leuwih harus omong jalma. Buktina hampir sakabeh urang lembur lewat jajar geus pada apal kana kayaan lirik mangsa ayeuna. Samalah beja pabeja-beja sumebar nepi ka jauhna. Ayeuna mah tempat atawa imah praktek nariri teh sepi. Beda pisan keur waktu riri masih keneh gumuleng. Teu sirik nama harita lalaki hidung belang teh ngantri palawarginya. Hayang ngarasakeun kanikmatan cintana lirik. Nya saha atuh anu daek sapatemon jeung jelema anu kiwari pirujiteun. Uubar geus kaditu geus kadieu riri teh. Tapi daya hasilna lila kalilaan sakabeh harta banda anu salila ieu dipika agul ku riri kiwari ludes teu saperak-perak acan. Beak parat nepi ka imahna. Tungtungna riri putus asa. Manehna nelasan diri sorangan ngagantung maneh natang kalowa. Si lembur anu ngajajar 7 tea. Alhamdulillah sobat sadaya dongengna parantos tamatnya. Kitu geuning ngalakon hiji awewe anu namina Neng Riri teh nya. Anu bedegong basangkalnya. Ngaberung nafsu teu nurut kana piwuruk ibu jeung ramana. Hasil pepelakanana kapeti ku anjeunna sorangan. Sareatna dikirim panyakit guna-gunanya. Hakikatna mah ku Gusti Allah we anu ngijinkeun. Pamungkasna ndara dihapunten bilih aya anu kasabit nami kasebat tempat ieu mah mung sakadar karangan. Teu aya buktosna mung kaleresan wae. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui sumangga permios. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.